Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga wargi-wargi manidi urang sami-sami Bandungan deui lajengna carita Aji Batra Karang. Naskah carita karangan Kiliksa kiwari baris dipaluluh kumaha deui bagian anuka 20. Sakumaha anu parantos di Bandungan dina bagian anuka 18 padaran mangde di Kabupaten Wanci dina mangsa bedarkin keayaan alam tepeuting di hiji patempatan nyatana di bumina Aki Sudira nu harita Aki Sudira kenerangkeun ngeunaan ilmu nya nu akhirna atuh direja ka bagian panggilan anu rek dibere ilmu nyatana ku Aki Sudira. Tah kumaha atuh para pemirsa lajengna ieu carita ti alam ti peuting ujaring ieu carita. Jangkrik kreang patembalan di papaesan kusora ciang-ciang mata kelar jeung mata kuaas. Mapaesan alam peuting di hiji patempatan di suku gunung, khususna atuh harita di imahna Aki Sudira. Nu harita atuh pribumi keur sanghareupan kudua murid anyarna nu katelah Dirja jeung Mariana. Dirja jeung Mariana gugek dari yuk harita teh payuneun Aki Sudira, awakna baraseuh sarta bibirna gentil bakat ku baal. Pedah bieu tas unggah ti cai sanggeus beulah buah teh nyan ngeunaan ngaran eta buah ting buah naon. Geus mana buah teh ujang nyaan beulah. Reski geuningan kacayan mah beulah ieu buah teh ki, tapi lami pisan hampir sawengi jeput. Cek Mariana berjeng terus atuh mikeun eta buah ka si Aki. Ku si Aki ditampanan malah digolerkeun dina palupuh, ditilaman ku samak saheula nu rawing sisina. Terus dipelong radalila. Ari hate Dirja ngadadak ratug tepung puguh. Alhamdulillah alamin. Aya ilham anu panggilanna kagilaan nyarima ilmu ti Aki teh hidup jalu Abdi ki Dirja lah. Marena teh ente malam Sabtu tengah peuting. Ejang Mariana mah ente malam Jumaah minggu hareup pabeubeuyang teh. Hatur nuhun tuh Kim. Geuningan bat abdi heula anu kenging giliran teh nuhun pisan Aki. Nanging ilmu naon anu bade diwariskeun ka abdi teh ki. Ceuk si Dirja bangun teu sabar. Jigana teh hayang girami banda eta ajian. Kejang sia nyanya ilmu Aki teh ngan hiji tapi bongkotna mah. Bongkotna mah ngan hiji teh ngan anu deuk dipikeun ka hidup lain bongkotna. Cukup ku selerna we. Aki terang-terangan moal masraheun ilmu sakabehna sabab kudu ninggang heula kana manggihana nitih kana wanci jeung deui. Can meudeuhna diturunkeun kabeh sabab bisi matak jadi mamara ka balarea. Naon sababna lantaran ilmu Aki moal aya tandingna. Lamun lain ku pitandingeunana ulah lah. Dah kulantaran kitu jag. Nurek dibikeun ka hidup teh nyatana Aji Batra geni. Batra geni ki. Yang hiji ilmu nu kacidarongkahna eta. Perbawa geni atawa seuneu anu bisa ngaduruk naon bae. Tapi perbawanya lain huru ngagebur ieu mah. Bakal hancur jadi lebu tah eta anu rek dibikeun ka hidup teh Dirja. Hatur nuhun toki.
hayang teuing geura malam Sabtu hayang geura narima eta ilmu ti Sara Aki. Nya kade yang aya syaratna. Naon ki? Ura ujang teh kudu nyoba heula kakuatan isukan Aki deuk ngaduruk di humaheun. Uhidep teh kudu diduruk sarta teu meunang jauh teh tempat. Pantanganana teu meunang hiihan seuneu, teu meunang hiduhan seuneu, dah sakitu syaratna teh jalu. Mangga Ki, babari ngaduruk menangna cara malah. Dabla oge tukang tani. Geus nyaho kana prak-prakanana miarap di humaheun mah. Syukur atuh. Ai nyaho mah ke pabubeurang laksanakeun. Tah ayeuna geus ngabejaan ka Jang Mariana Abdi Ki, kahareup Jang. mangga Ki. Bari naon? Kieu Jang. Minggu harap malam Jumaah pabubeurang. Du dimaksud pabubeurang di dieu teh samemeh wanci magrib, samemeh surup mata poe. Jadi tegasna mah poe Kemis pabuburit. Tah kitu. Naon syaratna kanggo abdi sareng naon ilmu kanggo abdi teh Ki? Hah? Naon syaratna kanggo abdi sareng naon ilmu kanggo abdi? Kada hidep mah Mariana syaratna hampang. Malam Jumaahna ulah hee syarat sing loba dikir ka Allah. Ai ilmu rek dibikeun ka hidep sarua ngaranna Batara Geni. Nuhun Ki. Sateuacan oge duh bingah abdi mah. Geus. Kitu we ayeuna mah jung geura kacarai deui. Geura wudu sabab sagedeung deui geni cakana wanci salat subuh. Aki ge rek kacai yo. Saur Aki Sudira harita berjerutret kadua muridna. Nu duaan carengkat, leos muruk kacai rek mandi sakumaha biasana. Terus wudu sarta tuluy mah ngalakonan salat subuh. Palebah dieu atuh aya perbedaan. Mariana jeung Dirja geus mimiti beda hate jeung tujuan dina hate Dirja aya rasa agul. Dumeh eta rek dibere ilmu pangheulana. Asa aing pangkapakena, asa aing pang dipikanya ahna ku guru. Timbul ujub jeung takabur, nganggap remeh ka Mariana. Atuh dina ngalakonan ibadah oge jadi lalawora. Salatna henteu husu Dirja teh. Sarata lain karena Allah, ieu mah jelas karena ilmu Batara Geni. Tah, pelebah dieu ujian tumiba ka diri Dirja. Tetela Dirja teu kuat nahan cocoba. Boga anggapan yen ilmu teh babari di alana bari jeung poho kanu mere ilmuna. Sia. Aing geni nu pangheulana gagah sakti aing geni pangheulana ngagem Batara Geni. Muga-muga we disusu ku Batara Karang. Nuceuk beja mah kacida hebatna eta ajian Batara Karang. Kitu gerentasni hate Dirja. Hatena pinuh ku lamunan-lamunan kemeku mangrupa-rupaning harepan. Geus kabayangkeun we yen dirina engke teh bakal jadi jelema nu panggagahna ai sabab bakal ngagem ilmu sakti. Beda deui jeung Mariana. Hatena Mariana mah beuki leuleus, beuki karasa yen dirina eueuh hareupna. Beuki sadar yen dirina lemah. Atuh dititah salat teh beuki husu. Asa leuwih deukeut jeung Allah. Lantaran kapikirna ku Mariana teh ilmu anu geus kapibanda ku manehna kacida leutikna lamun seug dibandingkeun jeung ilmuna Aki Sudira. Mana komo lamun ngalenyepan ilmu Allah mah. Hate Mariana beuki peot asa leutik pisan. Nya nu akhirna Mariana boga kayakinan yen omong kolot teh bener. Luhureun bentang aya bentang deui, luhureun langit aya langit deui, luhureun punduk aya sirah. Jadi teu hade lamun seug aya manusa nulak cangkeng dina punduk kumalungkung adigung gede hulu. Eta teh dipahing pisan. Tah kulantaran boga pikiran kitu Mariana, manehna mah asa jali panglemahna hirup teh. Sagala kakuatan estuni pasrahkeun kanu kagunganana, kanu musik malikeun manusa beurang jeung peuting. Tuluy nak ras inget ka la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mugi Gusti maparing kakiatan ka diri abdi ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakitu nu ngageter dina hate Mariana dina mangsa harita.
wargi-wargi madidi ulangan saukur. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting dina ieu galur carita ti Kacatur. Ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam isukna. Panon poe geus moncorong belah tewetan dipapag ku lecetna sora manuk. Hawa seger matak sehat kana awak, langit lenglang taya aling-aling. Mega bodas anu sok pating jarumpuk harita mah teuing kamarana ngilesna. Awun-awun nyimbutan gunung haseup ipis narapal dina pucuk-pucuk daun kai nyimbutan leuweung anu hejo kolot pikawasin. Cai ibun ngagarenang meh nyatungtung dang daunan. Lamun sekadupa ku cokor manuk teh nu acrog-acrogan nyadahan, eta ibun teh murah gagurilap katojok usang surya teh beda we lir mutiara ragrag. Endahna alam di pagunungan estuning mata kuaas narik resmi. Mata kaduyung ku gunung kagendam ku alam endah. Katarik ku langit asri, pantas bisa namun urang kota migandrung ka alam desa. Nu memang matak sehat kana awak jeung kana pikiran. Dina kaayaan alam kitu direjak jeung Aki Sudira nyakitu keneh Jang Maryana. Geus sagedrek arindit da pareang tuhumangeun. Anu deuk digawe mah ngan sorangan, nyatana dirja da ari Aki Sudira jeung Maryana mah ukur deuk nganteur cenah. Memeh indit ukur nginum cai herang sabatok sewang, teu leuwih ti kitu. Da di imah eueuh dahareun bring atuh arindit nguruka huma. Di jalan harita kene oge galecok ngobrol, ngomongkeun pangalaman sewang-sewangan sangkan kadengin ku si Aki Sudira. Di barung recetna manuk, matak endah tur matak waas, muru, kapareang pihumain. Lalampahan tilu jalma urang jujuk ringkesna bae ti Kacatur lila di jalan. Kiwari urang kocapkeun geus tepi weh. Dirja ngajanteng dina batu nu pernahna sisipi humain. Ari Maryana mah tenelu nya tunggul puspa. Aki Sudira nitenan menang nyacar kamari. Tetela daunna baraseuh keneh encan bejeuna pikeun diduruk. Tapi Aki Sudira hayang nyoba kabisa jeung kawani Dirja. Nah bisa atawa moal ngaduruk tu baseuh keneh? Jadi ya, abdi teh ngompol isuk keneh ya, sok geus abdi mitian. Ati mama pipiluan cek masak keneh tah hidap sorangan. Cek Aki Sudira atuh harita. Bari ngareret ka Dirja anu keur nangtung weh neuteuk kana pigawean. Mangga Ki, mangga we Bandungan ku Aki. Jang Dirja turun tina batu. Lugu peragap kana saku baju jeung celana neangan korek api. Tapi teu boga atuh teu manggih reret ka Aki Sudira. Nu deret surti pok harita.
Aki deke bawa paneter yang. Deke perumah tada udud. Kumaha tuh carana nya Ki? Ah teuing. Aki memasahkeun kau jang. Oh, dirja ngahulang mikiran pilampahin. Kudu kumaha carana sangkan menang sieun. Tapi ngan sakedeung mikirna. Sarepet we dirja teh ngalugas bedog. Terus nyelang ngala awi garing. Kaparengan loba pernah nasi sihuma. Terus dibeberes. Maksudna mah deuk miruha cenah. Nu hiji ditancemkeun dina tane, anu sejen dicakal pageuh kedua ringin. Srog masang kuda-kuda, gesruk atuh ngagosrokeun awi jeung awi deui make tanaga anu luar biasa. Tetela usaha dirja teu mubazir. Sanggeus kira-kira menang saperapat jam paledug atuh aya hasip pijil ti tengahna. Gancan ku dirja ditiupan. Guru hurung mangrupakeun ruhap. Gancang atuh dikana jukut garingkeun terus ditiupan teu eureun-eureun. Nya akhirna harita gur atuh hurung malah dirja seuri ngagagag. hasil. Cik dirja terus eta seunu dipake ngadulu kai menang nyacar. Teu kungsila atuh harita. Keur eta seunu teh ngabebelah hurung. Katurug-turug katiup ku angin ti lebak atuh pogoe asa dibantu. Seunu beukila beuki gede nyak muru katonggo. Aki Surya jeung Mariana mundur hawa seunu karasa panas ngaheab. Kana beungeut ge ngajeletik tapi dirja mah ieu teu mundur. Manehanna mah tetep we tagen sisi huma. Reet ka tengah aya gunukan anu teu kadulu peranjang lumpat. Loncatan we kana sela-sela seunu ngubus kana gulungan hasip nu sakitu kandalna. Tetela lebah dieu mah elmu dirja beunang diandelkeun. Seunu teu karasa panas, hasip kanal teu batak jadi halangan. Wur kai jeung daun-daunan anu basih diaur-aurkeun kana seunu anu keur ngabebelah. Perepet kalerab jegur atuh hurung meunikeun ka ngabebelah. Pating peletok, pating peletek, pating borobot. Seak seunu kakenca jegur daun sempur hurung. Seak kabelah katuhu ti kaliwat, daun kasot campur eurih karerab meunikeun kasanget. Atuh teu matak heran, eta seunu ngabebelah beuki gede. Hasip hideung ngumpul kaluhur ngagulung. Dituturkeun atuh ku silalatu anu rabeng paluhur-luhur. Terus katiup ku angin nyebar ka mana-mana. Manuk-manuk pating kroyong ngajauhan sieun karerab ku seunu anu sakitu gedena. Nya nu akhirna menang nyacar teu bersih beak dihakan sini. Di jama cereng-cereng loncatan muru ka guruna, hatena bungah lantaran geus hasil ngajalankeun tugas berat. Bisa ngadalikeun seung pikeun ngakeun cacaran teh. Parantos Ki, nyanggakeun ieu perumahan. Cek dirja laporan ti ditu mah. Syukur jang. Aki narima kana hasil pagawean ujang yuk ayeuna mah urang balik. Ya pagawean geus angus. Cek Aki Sudira atuh henteu pisan panuju kana hasil gawe dirja. Nya sanggeus kitu mah bral ti luarna baralik ka imahna Aki Sudira. Sadatangna ka imah, dirja jeung Mariana terus marandi, rengse mandi terus ngariung di tengah imah bari jeung di papatahan ku Aki Sudira.
diwirid ilmu panemu pikeun nambahan uang jeung pangalaman. Dirja jeung Mariana suhud pisan ngabandunganana estuning anget jeung sumanget. Kasugri para wargi, poe-poe satuluina Mariana jeung Dirja terus-terusan narima pangajaran nu sipatna rohaniah. Diwarah kana rupa-rupaning pengajaran pibekeleun ibadah. Nya nu akhirna tepi we kana mangsa anu jangjikeun teh. Nyatana malam Sabtu mangsa nurunkeun ilmu, nyatana keur Dirja teh. Mangsa alam nincak kana mangsa alam sorena. Dirja harita geus dititah mandi ku aki sudira. Teu meunang udar idar jauh cenah, teu meunang loba pikiran itu jeung ieu. Ulah ngaran cabang hate, rasa jeung pikiran kudu ngagulung ari sabab deuk narima hiji ilmu nu kawilang luhur. Da Dirja oge can kungsi ngadenge tinu sejen. Ari Mariana kalawan sabar jeung satia maturan Dirja anu deuk narima ilmu ti aki sudira. Manehana mah eueuh basa panas hate, Mariana mah eueuh sifat sirik pidik tapi milu bungah we kasobat nu harita deuk meunang anugrah ti guruna. Yang Dirja, Abg, sabaraha jam deui euy. Hidup teh deuk diwaris ilmu mati ku aki pikeun ti bakalan hirup ujang. leres ki. Dayeuna aki deuk mamatahan heula ka hidup sangkan hati hidup leuwih teteng panceng narimana nyacu. Abdi parantos sayogi ki. Kanggo nampi piwejang ti sira aki. Lajengna kumaha ki? Kieu jang. Ilmu nu bakal diturunkeun ka ujang engke ta cida pisan matisna. Tong boronimkeun kawak Jerman ajan kana batu cadas ge bakal hancur jadi lebu. Dah ku kituna jang. Dina narima ilmu ti aki ti oma si gusu. Sing nya sing buleud hate jeung patekadan pikir jeung rasa ulah pasaria. Bisi matak jadi mamalaka di ujang pribadi. No margina ki. Hah? Naon margina? Sabab dina mangsana engke jag. Mun ujang teu kuat batin bisa ngabalukarkeun mamala nu lain lumayan. Getih ujang bakal ngagolaki anu kabeureum ku seuneu. Kumaha kahare kitu? Kartos ki, mangga ki. Sagala rupi nu bade diasdokeun pisan ku abdi teh ki. Syukur. Aki ge geus bakal bunga. Mun ilmu aki bisa dipibanda ku hidup. Salaku murid aki nya. Leres. Yah, ngan oman. Ieu ilmu teh ulah dipake adigung-adiguna. Ulah dipake sombong berengong jeung takabur sabab ilmu mah lain keur agulkeuneun tapi kudu dimangpaatkeun. Kudu naon? Dimangpaatkeun. Dimangpaatkeun keur Kanggo kepentingan barea. jeung deui hidup kudu inget. Sabab ieu ilmu aya pantanganana. Aduh. Naon pantranganna teh ki? Ulah ngusap sirah ku dampaleungeun. Aduh. Kumaha mun atuh? Pek garo. Tapi dampaleungeun wayahna kudu nangkub. Oh kitu. Upami kena dampaleungeun Cilaka. cilakana kumaha ki? Sirah ujang bakal hancur jadi lebu. Loh. Kebok Dirja ngalenyap bakat ku singgah. Sok sieun poho kana eta pantrangan. Lantaran ai kangadanan jelema masuk geuna ku sifat owah gingsir.
Kenaku poho atuh sajungjungan mah dirja teh ngahulang we. Hatena kapangaruhan ku omongan Aki Sudira anu bieu. Kunaon jangan urang teu kudu leutik hate. Asal urang nasadana sadar moal kajadian cilaka. Sabab pikeun jelema nu eling jeung sadar kana dirinya. Jika mana oge moal mata cilaka dan nu sok cilaka mah nu teu eling teu sadar. Jeung teu inget kanu nyiptakeunana. Ai urang sadar bae mah atawa eling bae nya make kudu sieun. Dapikeun jelema mah anu teu sadar kana diri mah jang boro-boro nu ngagemba cara geni. Nu teu boga ilmu nanaon oge sarua mata cilaka. Jadi nu pentingna mah jalu urang teh salilana kudu sadar kana diri pribadi, kudu ingat kanu nyiptakeun bumi langit katut pangeusina. Tah kitu maksud Aki mah. Kareki katos ki sumuhun. Kartos atuh kitu mah ya syukur ka harti mah tapi kumaha perasaan ujang ayeuna. Nah kira-kira nah geus siap pikeun narima ajian ti Aki. Tong siap ki. Abdi saja nampi non rupi ajian ti Aki. Sok geura cacan-cacan. Ngan omat lamun geus narima ilmu ti Aki teu meunang ngomong tepikeun ka bijil panon poe. Hidup kudu cicing berjenga jagoan bijilna Sang Surya. Loh, kumaha pami enjing kaparangan cedeum. Tungguan tepikeun ka bijil panon poe iraha we bijilna mah. Cek Aki Sudira daria pisan. Atuh ngalenyap deui bae dirja teh. Loba kasieun jeung kahariwang. Sok sieun isukan cedeum haleungheum panon poe teu katempo. Tikarasa liwatna mangsa sore. Tekung silar ketek alam teh jadi peuting, mangsa peuting geus meber, ngajauhkeun alam berang. Kaayaan alam peuting beuki jempling hawa kerasa tiis menikeun kanyecep. Asa nyerep kana sungsum balung. Jangkrik reang di serada gaang mah geus jempe eueuh nu kadenge. Ngan cari cangkas jeung bebence sok kadenge sakali-kalieun. Langit rada haleungheum harita teh. Bentang anu tembong ukur hiji-hijieun, tara ngampar kawas anu teu lenglang. Bulan oge teu tembong mega hideung pating garurung di jomantara. Jika rek aya pihujanin. Nu akhirna cunduk waktu ninggang mangsa netih wanci nu mustari. Dirja bakal narima ilmu ti Aki Sudira ngan carana mikeun eta ilmu jeung anu sejen lain diwiri 8, lain dibere jangjawokan tapi deuk dikocorkeun langsung make tanaga jero anu luar biasa. Buka baju. Mangke Baju buka jang, sok nukang kaki. Dirja ngagugu, baragada ngalaan baju terus nukangan Kaki Sudira. Podem, rasa jeung pikir hijikeun ulah ngarancabang, ulah ngolembar pikir, ulah midua hate. Bating tentremkeun pikiran pusirkeun kana ilmu nu deuk ditarima ku hijab jaru. Mangga Ki. Kasugri para wargi tumali wancinya pi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana
Tahilap mang jadi ngahaturkeun nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.